iya iya oyong oyong bangkong gariko para kanyambung ulawaka kang rongkong Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur lepecan cileil oyong dihamburna ye kupuna sepi oyong bangkong bangkongna luncat ka kolong parijeng capek kenan ewayah gawe geus tugas ulawaka salah ulawaka rangkang rongkong lamun can ibere ilmu oyong bangkong adai gariko para kanyambung ulawaka rangkang rongkong lamun can ibere ilmu sugante buku pemuntir si hore si rama-rama sugante barisa pikir si hore sakama awas kumpul oyong bangkong ada benjol tarang gariko para kanyambut Kang Yadi anu bager pemangku hajat walawaka rangkang rongkong Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat kepayun deui oyong bangkong deui gariko para kanyambut ulawaka rangkang rongkong lamun can ibere ilmu kawising jadi palipur Kang Yadi pemangku hajat kana kalbu anu bingung goyong gandrung kapirang sing jadi hariring dan tamongku tika senian Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur anu mah pamelekeun lenyappan pamelekeun lenyappan sanes ngajak Kang Awon tapi nu ngatun ka saya sanes ngajak ka Awon tapi nu ngatun ka saya bawa orang di luhur gunung Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur kepayun deui nu ngajama mujud Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat deui sayang oyong bangkong deui Riko para kanyambut
Rombong Kang Yadi itu gaduh makan ikan bakar Jatiluhur aduh sayang lain-lain daun awi laja berem Kang Yadi kita berem lain-lain Pak Jadi Kang Yadi itu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat anu mana oyong oyong bangkong harikong barakanya pun ulawaka rangkang rongkong Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat anu mana Kang Yadi dengan oyong rumah oyong ikan bakar bangkong Jatiluhur harikong oh barakanya pun Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat anu mana Bang Laris aturan kapayuna deh di sisi Ayah Soleh tanggul cikicing sok rame erang jeung penting ajali anu mana listrik beruyebrai warna-warni diserangan ku ajali anu pageh kendaraan sampai pagi gerang berwi ngalendot pari ngarayu ajali diserangan ku ausum I love you ulah ragu-ragu Kang Yadi anu bageng asa sayang aku komodei lamun dina malam minggu Kang Yadi nu gaduh makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat anu mana oyong diserangan ku ajali ausup kapayun heula ajali anu bageng deui sayang di sisi tanggul cikicing sok rame ajali meranjang peting listrik beruyibrai warna-warni ajali anu bageng kendaraan sampai pagi ngalendot bari ngarayu Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur anu mana ulah ragu-ragu Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur sayang aku komodei lamunina malam minggu mantak cangkel nunggu Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat deui aturan deui Kang Yadi anu mana oyong bangkong Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat anu mana ulawaka rangkang rongkong Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat anu sayang oyong bangkong loncat ke kolong Kang Yadi anu bangun ulawaka rangkang rongkong lawihane Kang Yadi sugutong royong kawising jadi panglipur Kang Yadi nu gaduh rumah makan ikan bakar Jatiluhur karena kamu anu bingung
boyong gandrung kapirang rung sing jadi hari ringadang di oyong mangkong hari kong parakanya put Ulawaka rangkang rongkong apa saya bola bet anu bager lamun can dibere ilmu